di depan. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهدى. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا. Hapunten nu kasuhun kalhuran kesingkuring, hapunten sangadeungna wirehna dinten ayeuna panganten pamaget dari Medan yang sudah di Akadim ya, nggak tahu seminggu ke belakang, nggak tahu 2 minggu ke belakang, dan yang pastinya ya sudah selesai akadnya. Hapunten nu kasuhun panginten singkuring ka pepancenan tugas Bu Saibul Bed aya sababaraha acara satacan acara pokona di Lajeng. Panginten acara nu kahiji bade aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku pangarsa Bapak Ustadz Wahyu. Waktos sareng tepat kanggo pangarsa Bapak Ustadz Wahyu, mangga nyangakeun. Wan kumargi panginten aya lepat informasi pembacaan ayat suci Al-Qur'an bade ku pangarsa Bapak Ustadz Haji Abid Mohan. Waktu sareng tempat mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الفاتحة 50% ke jalan, 50% ke dia. Ya, mohon. Ayo pengantin sini, A. Cara sawer panganten. Teh paling dia. Neneng, neneng. Teteh paling dia, paling dia tuh. Teteh paling dia, paling dia tuh. Urut ke jalan. Iya. Punten di punten bakalan panganten. Punten bakalan panganten. Ya, punten.
Sate acan panganten ngawurkeun. Maaf, pegang ini ya. Kita dulu ya. Mau ngambil dulu serawu lagi ya. Sate acan panganten ngawurkeun, anu di leluhur teh kenging waka ngawurkeun, mohonnya. Ya, nunggu aba-aba. Antosan we saja mualami. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sawer panganten urang dikawita. Tadi malatihan. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ka euis nu rerendengan mugi ya salamat ku pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sesarengan sangka jadi kasenangan sing jadi laki rabi nu diuruk pangpayunan nyaeta bad istrina masing dugi ka hatina ulah panjang teh kumargi lami sauratenya mohon siap panganten dulu. sama teteh siap 1, 2, 3 lempar hati-hati butuhnya bu.